Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi nu di lembur, baraya anu di kota, kum kasadayana. Paralun anu kasuhun, peninggalih nu di pamrih, ajrih anu dipihatur, kahiyang rumhun, hiyang murben alam, Gusti nu Maha Suci, Pangeran anu makawasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Kang Aher 86 MC anu baris nyarengan sababaraha menit kapayun kanggo midangkeun hiji informasi mugia mangpaat ka sararea di channel Kapiatur TV, channel urang sararea. Atuh simkuring moal gunem catur anu dipihatur sumangga urang ngawitan wae sareng urang regepkeun babarengan. Pamirsa Kapiatur TV, dina dinten ieu urang ngabahas ngalajengkeun atanapi naraskeun pembahasan video anu sateu acana nyaeta ngeunaan sabab-musababna bahasa Melayu atanapi bahasa Indonesia teh anu tos biasa kurang diawaskeun anu di perkotaan, anu dianggo di sakolahan kitu tanya, anu aya di acara-acara sejenna kitu ta. Dijantenkeun bahasa nasional kitu tanya naon pangna kitu teh. Tadi dia simkuring ngarangkum pembahasan sabab-musababna bahasa Melayu atanapi bahasa Indonesia teh dijantenkeun bahasa nasional kitu ta. Tangtong urang jantan hiji pertanyaannya naon sababna kitu ta. Naon sababna henteu bahasa Jawa atanapi bahasa Sunda atanapi bahasa anu sejenna sapertos bahasa Madura, Bali, bahasa Batak atanapi bahasa anu sejenna naon pangna henteu eta kitu tanya anu jumlah penuturna teh ngalangkungan ti saluruh penduduk Indonesia kitu ta. Pamirsa Kapiatur, aya salah sahiji tokoh di antawisna Profesor Dr. Slamet Mulyana anjeunna nyebatkeun yen aya sababaraha hiji faktor anu nyebatkeun yen bahasa Melayu atanapi bahasa Indonesia teh dijantenkeun bahasa nasional. Nah, naon wae atuh faktor-faktorna? Faktor-faktorna nyaeta diantawisna kahiji, sajarah tos ngabantosan panyebaran bahasa Melayu. Tah, gitu. Yen bahasa Melayu dina waktos harita teh disebatna lingua franca, istilah asing nama. Pamirsa, naon atuh ari lingua franca teh? Lingua franca teh nya tiasa disebatkeun bahasa perhubungan atanapi bahasa perdagangan di waktos kapungkur teh. Di zaman kapungkur teh ku alatan bahasa perhubungan atanapi bahasa perdagangan tah bahasa Melayu teh disebarkeun ka salaluruh pantai Nusantara gitu tah pamirsa Kapiatur, terutami di kota-kota pelabuhan. Janten bahasa Melayu salaku bahasa penghubung atanapi individu gitu pamirsa Kapiatur. Janten kampung kuremah nya sejarahna teh bahasa Melayu tos dijantenkeun bahasa perhubungan atanapi bahasa perdagangannya di tiap-tiap pedagang gitu ta. Jadi tos menyebar. Faktor anu kadua nyaeta bahasa Melayu ngagaduan sistem anu sederhana gitu ta. Naon anu disebut sederhana nyaeta mudah dipelajarina gitu ta pamirsa Kapiatur. Henteu kawas bahasa-bahasa anu sejen sapertos bahasa Jawa atanapi bahasa Sunda gitu tanya perbedaan pemakaian atanapi aya perbedaanna anu dianggo bahasa kasar atanapi bahasa halus
sapertos bahasa Jawa sareng bahasa Sunda. Janten sistem nate sederhananya henteu aya istilah nama aya tingkatana gitu nya, teu aya tingkatana bahasa Melayu nam. Bahasa Melayu teh. Terus atuh nu salajengna faktor naon? Anu katilu nyaeta faktor psikologis. Anu katilu teh faktor psikologis. Naon atuh pangna ari kitu? Nyaeta suku bangsa Jawa sareng bahasa Sunda tos sukarela nya ngaku yen bahasa Indonesia teh salaku bahasa nasional. Tah, waktos kapungkur gitu tah. Faktor psikologis nyata suku bangsa Jawa sareng suku bangsa Sunda tos ngangken gitu tanya narimakeun bahasa Indonesia teh salaku bahasa nasional. Pangna naon atuh ari kitu tah pamirsa kapiatur? Pangna samata-mata didasarkeun kana kainsafan sareng kana kamanfaatana kanggo salarea kitunya waktu harita teh. Sareng aya kaikhlasan, aya sumanget, sareng aya rasa kesukaan gitu tanya, aya pangaresep. Sabab sadar aya perluna persatuan sareng kesatuan gitu ta waktu harita teh. Faktor anu salajengna naon? Tah faktor anu kaopat nyaeta faktor kasanggupan gitu nya. Bahasa eta nyalira teh dijantenkeun salah hiji faktor anu penentu. Saupamina bahasa eta teh teu ngagaduhan kasanggeman dianggo janten bahasa kabudayaan. Tah dina arti luas tangtosna oge kitu tah bahasa eta teh henteu tiasa berkembang. Tangtosna oge eta nya bahasa teh saupamina henteu aya kasanggeman eta teh teu tiasa berkembang sareng janten bahasa anu sampurna kitu tah. Dina kanyataanna sareng kabuktosanana yen bahasa Indonesia teh mangrupikeun bahasa anu sok dianggo kanggo ngarumuskeun dina hiji pandapat secara tepat kitu tah sareng ngutarakeun perasaan anu jelas. Nah, atuh tangtosnya pamirsa kapiatur yen aya sababaraha faktornya anu tadi tos nyaoskeun kusim kuring yen faktor anu opat eta teh mangrupikeun rumusan ti Profesor Dr. Slamet Mulyana. Sehingga dina danget ieu bahasa Melayu atanapi Indonesia teh anu awana eta teh tina berasal asalna teh tina bahasa Melayu, bahasa Indonesia teh tos diangken jadi bahasa nasional. Pamirsa kapiatur, panginten atuh sakitu wae naon anu disuguhkeun ku sim kuring, muga-muga aya mangpaatna. Sapertos biasa saupamina aya saran sareng kritik anu silih ngawangun, mangga seratkeun di kolom komentar. Kirang langkung nyungkeun dihampunten, urang lajengkeun di video-video anu salajengna. Sakitu wae anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.